Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak wilujeng tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Dina dinten ayeuna urang bade diajar materi ngeunaan biantara. Materi ngeunaan biantara sakedikna ku ibu parantos didugikeun minggu kamari. Tapi ayeuna cobi urang di review deui nya naon sih ari biantara teh. Biantara atawa sok disebut oge pidato nyaeta hiji kagiatan nepikeun hiji kedalan atawa caritaan anu disusun kalayan merenah diobrolkeunana di hareupeun jalma rea dina suasana resmi atawa henteu resmi. Tah, tujuan biantara teh aya opat darudak. Anu kahiji informatif anu miboga tujuan atawa sifatna mere bewara atawa informasi. Anu kadua edukatif nyaeta miboga tujuan atawa miboga sifat pikeun mere pangaweruh atawa piwuruk. Piwuruk teh pengetahuan ya, pangaweruh teh pengetahuan. Tah anu katilu aya persuasif. Anu persuasif nyaeta miboga tujuan mere ajakan pikeun ngalakukeun hiji hal. Anu kaopat entertain atawa miboga tujuan pikeun ngahibur. Tah anu informatif contona kumaha sih? Contona waktu kamari Presiden Jokowi ngumumkeun PPKM level 4 kanggo wilayah Jawa sareng Bali diperpanjang. Tah eta pidato anu eusina ngeunaan informasi. Terus anu kadua edukatif. Anu kumaha contona? Contona biasana urang upami sakola normal sok aya upacara. Dina upacara biasana sok aya amanat pembina upacara. Tah contona dina kagiatan 17 Agustus Ibu Yuniar ngadugikeun sejarah ngeunaan kemerdekaan Indonesia anu anjeunna teh mangrupa pembina upacara dinten eta. Tah naon-naon anu didugikeun ku Bu Yuniar teh eusina nyaeta ngeunaan piwuruk atanapi pangaweruh ngeunaan kemerdekaan Indonesia. Anu katilu persuasif. Contona anu kumaha Bu anu persuasif teh? Tah hideuk sok ningali tara jalmi-jalmi anu seueur nuju demo di payuneun gedung sate. Tah sok aya jalmi anu nuju ngadugikeun narasi anu sok disebut teh oratornya, orator anu ngadugikeun orasi. Tah eta teh pidato anu mere ajakan mengaruhan masyarakat pikeun ngalakukeun hiji hal. Contona kami menolak BBM naik. Tah eta teh kan otomatis mangaruhannya, mangaruhan ka masyarakat anu lain pikeun milu protes karena kenaikan BBM eta. Tah anu kaopat entertain miboga tujuan pikeun ngahibur. Bu contona kumaha Bu pami stand up comedy tiasa teu? Kinten-kinten stand up comedy tiasa teu nya? Tiasa janten nya. Nyata sifatna pikeun ngahibur. Kitu barudak. Tah salajengna dina biantara teh aya 3 rupa teknik atawa 3 rupa padika. Anu kahiji teknik nu kahiji ngapalkeun. Biasana anu janten pembina upacara mah sok ngapalkeun nyiapkeun materina, konsepna anu bade dugikeun teh materina saperti kumaha. Tah dina waktuna pelaksanaan upacara amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan, misalnya istirahat di tempat gerak. Tah otomatis kan si pembina upacara teh anjeunna henteu nyandak teksnya, biasana henteu nyandak teks gitu. Terus anu kadua aya sarta merta. Sarta merta teh nyaeta ngabawakeun hiji biantara tanpa persiapan sarta ngan ngandalkeun pangalawan sarta wawasan. Contoh dina 17 Agustus kumargi Bu Yuniar teh henteu hadir, ngadadak henteu hadir, digentoskeun ku Pak Aan. Tah Pak Aan kan gaduh wawasan ngeunaan kemerdekaan, ngeunaan ideologi Pancasila, ngeunaan kewarganegaraan Indonesia, janten anjeunna ditunjuk kanggo ngagentoskeun Bu Yuniar sacara ngadadak. Tah tapi kumargi anjeunna gaduh wawasan, jadi anjeunna sanggup kanggo janten pembina upacara. Terus anu katilu, aya biantara anu nganggo naskah. Padika naskah nyaeta pidato kalayan ngagunakeun naskah anu geus dijieun samemehna sarta umumna dipake dina biantara-biantara resmi. Contona naon? Tahnya euih deui tadi kanu contoh anu munggaran nyaeta contoh Presiden Jokowi ngadugikeun PPKM level 4 diperpanjang kanggo daerah Jawa sareng Bali. Tah kan Presiden Jokowi upami misalna nuju biantara sok nyandak teks. Tah eta teh nyaeta biantara anu teknikna atawa padikana nganggo naskah. Susunan biantara
Tah, hidup minggu kamari ku ibu di piwarang milarian contoh teks biantara. Kira-kira dina teks biantara hidup aya teu nya tilu susunan ieu anu kahiji. Aduh punten nya ieu tuh. Kadahna ieu teh nomor hiji, ieu nomor 2, ieu nomor 3. Ieu anu kahiji teh bubuka. Anu kahiji teh bubuka, tah ieu bubuka teh eusina aya salam, biasana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pami kanggo nu Islam, pami kanggo nu umat Nasrani atau napi Kristen biasana salam sejahtera untuk kita semua ya. Terus aya solawat, solawat miwasalam mugia salawas dan ngucur ngagolontor ka mustika alam bla 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 bla. Terus oge biasana sok aya anu kusim kuring dipihormat Bapak Pupuh SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung, Ibu miwah Bapak Ais Pangatik, kali staf administrasi sekolah, dan lain sebagainya. Anu kadua aya eusi teh naon barudak? Tah, eusi teh ngadadarkeun eusi biantara nu rek ditepikeun. Eusina teh kumaha? Anu tadi, balik deui kana tujuan biantara. Tujuanana naha bade ngadugikeun informasi, bade ngadugikeun pangaweruh, bade mere ajakan atawa mangaruhan atawa urang sifatna arek ngahibur. Tah, ieu ditangtukeun ku eusi biantarana. Tah, kek ku hidup diceknya eusi biantara hidup kira-kira ngeunaan naon. Tuluy aya oge anu kadua. Anu katilu teh panutup. Panutup teh nyaeta mungkas biantara ku salam panutup. Biasana mung sakitu nu kapihatur, hatur nuhun kana sagala perhatosanana, amit mundur amit mungkur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, eta biasana ditutup ku kalimat-kalimat seperti kitu. Bu pami harapan kumaha Bu harapan? Misalna contona dina tadi, contoh dina biantara atawa amanat pembina upacara 17 Agustus. Harapan Ibu hidup sadaya tiasa jantan pemuda Indonesia anu gaduh sumanget diajar anu sae sakumaha pahlawan-pahlawan urang sumanget dina ngamerdekakeun bangsa Indonesia. Tah eta harapan-harapan eta biasana aya dina ungkara-ungkara atawa kedalan panutup dina biantara. Anu kudu diperhatikeun dina biantara hidup dina biantara atawa ke aya pancennya hidup ngadamel video biantara. Tah ieu anu kudu diperhatikeun teh. Anu kahiji, vokal atawa sora kudu bentes. Bentes teh jelas. A, I, U, E, O artikulasina teh kudu jelas. Contoh, moal mungkin ya aya nu biantara tapi ngagerenyem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan moal mungkin seperti gitu. Pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jantan vokal artikulasina kedah jelas. Anu kadua aya lentong jeung wirahma merenah. Bu ari lentong teh naon? Lentong teh sanes anu sok dihijikeun sareng bala-balanya barudak sanes, tapi lentong teh nyaeta intonasi. Intonasi contoh Bapa miwah Ibu Ais Pangatik anu kusim kuring dipika hormat. Tah eta contoh lentong anu merenah. Bu aya lentong anu teu merenahna seperti kumaha? Contoh Bapak kepala sekolah anu kukuring dipika hormat. Tah eta kira-kira merenah teu lentongna? Henteu pan nya. Jadi lentong oge kedah diperhatikeun. Terus anu katilu, henteu tegeug atawa dialeu-aleu teuing, teu gancang teuing jeung henteu ancad teuing. Henteu gancang teuing teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak alhamdulillahirabbil alamin puji sareng syukur ulang sanggakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tah jadi pami gancang teuing mah kan kadang ku anu ngabandungan oge teu kahartos. Naon sih si bapak teh nyarios naon sih gitu. Oge henteu lalaunan teuing. Ya. Barudak nya tah gitu. Pokona mah kedah gitu. Tah kan naon sih ieu teh meni laun-laun teuing atawa meni ngayayai kitunya nyandakeun biantara teh. Tah, jadi ulah gancang teuing, ulah lambat teuing. Teras kedah ngentep seureuh. Naon cenah? Seureuh nya ieu teh barudak tipe, maaf. Kudu ngentep seureuh. Naon cenah ari ngentep seureuh teh kudu kumaha? Ngentep seureuh teh susunan kalimatna kudu merenah. Ti mimiti salam, ti mimiti anu kusim kuring dipika hormat, dugikeun ka sholawat sinareng salam, dugi ka eusi, dugi ka panutup teh kedah tersusun, kedah ngentep seureuh.
Teras anu kaopat kudu miboga pangaweruh anu jembar pangpangna nu patali jeung materi acara. Contoh moal mungkin misalnya guru seni budaya di Piwarang janten pembina upacara ngadugikeun sajarah ngeunaan proklamasi. Aduh terang kan tegaduh pangaweruhna kan otomatis anu kira-kira sejalan atau sejalan kira-kira naon ya, pasti kan anu sejalan teh nya guru sejarah atau guru IPS tah seperti gitu. Terus kudu pinter ngareka basa anu orisinil surti kana kahayang pamiarsa kudu miboga sikap anu hade tata krama paroman gerak-gerik liana. Basa anu orisinil teh anu kumaha anu dipikahartos ku pamiarsa ku anu ngabandungan nya seperti gitu. Terus oge kedah ngagaduhan sikap anu hade teh anu kumaha, awak urang teh kudu kumaha, moal mungkin kan urang biantara teh bari kieu bari nguluwut kieu tapi kan urang kedah tegep ya surti kana kahayang pamiarsa urang ningali lamun misalna pamiarsa atau anu ngabandungan geus tunduheun berarti urang kudu kumaha, urang kudu aya humor-humorna saketik. Nah seperti gitu ya. Anu pamungkas ieu tugasna jieun video biantara kalayan katangtuan saperti di handap. Katangtuan anu kahiji wajib nganggo saragam sakola putih biru. Anu kadua teks biantara anu dipake nyaeta teks meunang neangan hidep anu geus dipancenkeun minggu kamari. Anu katilu kirim videona kana edulogi. Upami misalna Bu kana edulogi mah teu tiasa margi kapasitasna atanapi ageng teuing ukuranana. Mangga kana Google Drive keun heula terus anu dikintuna mangrupa link mangga atanapi Bu wios tong ngalangkungan email mangga ngalangkungan email engke ku ibu dipasihan terangnya email ibu di grup kelas atanapi di grup angkatan. Terus anu kaopat paling elat dikumpulkeun minggu payun kaping 12 Agustus tabuh salapan enjing ya